Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maghrib. Ya, kalau Dian Sastro terlalu bagus. Di sini saya dibayar tentunya untuk membacakan sedikit untuk membacakan hasil atau rekayasa dari seseorang yang seniman di mana dia tuh seorang puitis. Dan saya tidak mau harus membacakan ini karena saya sudah dibayar. Sorry, can beres, can mulai. Belum. Jangan dulu ketawa, belum nyampe ini. Oke. Hadirin yang saya hormati, maaf sebelumnya jika hadirin kalian, maaf jika tidak menyenangkan. Di sini saya akan membacakan atau bacakan sebuah mahakarya dari seseorang yang puitis tentunya, yaitu puisi tentang hidup. Bahasa Sundanya ya, tapi nanya lah. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku menggeus hitut. Jalma nu teu jujur, jalma nu hitut tuluy nyahkeun batur. Jalma belegu, jalma nu nahan hitut mangjanjang lilana. Jalma nu wawasan, jalma anu apal iraha rek hitut. Jalma misterius, jalma anu hitut tapi batur eueuh nu nyahoeun. Jalma nu gugup, jalma nu hitut mun keur hitut nahan. Jalma nu percaya diri, jalma nu hitut yakin akan sengitna. Jalma nu sadis, jalma nu hitut dibekep tuluy dibekepkeun ke batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitut tes tisada tapi ngerasa isin sorangan. Jalma nu sial, jalma mun hitut jin buku-bukurna. Jalma nu strategi, jalma lamun hitut ngagak-gak seuri ni kanutupan suara hitutna. Jalma nu bodoh, jalma nu narik napas jeung ngagantian hitutna nu kaliar. Jalma nu pedit, jalma nu hitutna dikaluarkeun saeutik-eutik di kasuara tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok jalma nu sombong, jalma nu hitutna diambilan sorangan. Jalma nu ramah, nyata jalma nu sok ngambilan hitut batur. Jalma nu gaul, nu tara gaul, jalma nu tara gaul, jalma mun hitutna sabari nyumput. Jalma nu sakti, jalma nu hitutna make tenaga dalam. Jalma nu pinter, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Nyambung sakitu puisi tisti salah satu mahakarya anak bangsa nu tidak berfaedah tentang hitut. Ya mau gimana lagi, saya dibayar mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.